mun bener aranjeun mika cinta ka Allah sok tuturkeun kami cekannya Rasul teh. Ulah palebah betahna disebutkeun sunah Rasul. Ai tarajal teh padahal 30 juz teh sunah Rasul bungkul ari pek teh loba-lobakeun anu teu sesuai jeung kahayangna. Da mung nyebutkeun sunah Rasul teh palebah ayat anu teu sesuai jeung kahayang mah nya. Eranya 30 juz teh dipilihan kira-kira sesuai jeung kahayang sunah Rasul eta mah. Ai palebah nu rada eungat mah kana dada jeung rada sesek kehelaanan sunah Rasul eta. Nauzubillah summa naudzubillah. Ku Allah Subhanahu wa taala disaurkeun auzubillahi minasyaitonir rajim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mun bener aranjeun mika cinta ka Allah sok tuturkeun kami cekannya Rasul teh. Sagala rengkak paripola kami mangrupakeun sunnah anu kudu dituturkeun ku aranjeun. Mun teu mampu siga kitu yuhibbukumullah pasti Allah mika cinta ka aranjeun. Malah lain eta wungkul wa yaghfir lakum dzunub